Nya geus gampang bagi ratang aing mau milu gawe aing segala rata. Baik, di gawean ku aing ketiruan lah. Nah, Aing neangan heula cicabul jeung kitanjil. Nah, atuh teang ju kumana bejaan baik teu peraturanna kitu ku aing salila gawe moal ka diburuhan. Tapi ai dahar dibere. Dahar mah aing loba beasan kamari aing jeung beas-beas segitu pamare. Kopi-kopi. Ya mah tuh kopi mah aing kudu meuli wae mana ngamarodal deui sakalian teh ku aing dihitungkeun per bulanna. Biar sabaraha hiji kopi, biar sabaraha bungkus rokok, pan aing sarua duit mah teh dibere aing mah dibere setelahan sia mah. Ujuhan atuh ti batur sama ti wantur anjing wa batur. Mun teu bogaan anak tah aing ieu nu kapakeunna teh teh aing beungeut solehah mah. Soleh dut sama tah beungeut nanti. Bangus teh anjing dibabiuk kitu mah. Tek mani dewe sekali deui saina herang ngareunahna. Ih ada. Nyane jis jeung sawe atuh. Tapi oke euy. Iya kebonan dibere ku antur teh aing. Diwaris. Kebenaran wanturna kan teu boga anak. Untung aing baheula nurut. Aduh. Saya pepelakan ieu mah geus aya cengekan. Mun barala kitu anjing mana aing mah teu berpengalaman aing kudu ngurus cengek ieu mah. Pikiraneun ieu mah. Tuang kontrol euy. Lumayan sama lega Kan yuk tepuku dodoluan aing mah teh ngeut kulit gitu. Anjir paing kacamatana hidung kadoleun euna mah. Wah ngasih hasilan mun diurus mah ya. Nah aing teu becus ngurusna euy. Mahanya itu mangke we lah supaya jalan segala lagi ngan aing geus kontrol kieu mah hade ya. Aing balik heula lah. Empatan ya mah euy. Aing bunga ya boga pepelakan cengek kieu mah. Naon sia? Di mana mah? Aing di warung. Di warung naon? Top up. Hah? Top up. Top up naon aya sia top up geuning. Top up. Judi sia mah nya kunyuk. Banget judi cenah lain. Top up eta jang game. Tuh sarua wae sia mah game-game itu teh judi monyet. Hante eta jang eta geuning tah main peperangan. Bungut bukti pulak kitu sia mah euy we Junaedi moal nu beunghar teh ku judi mah. Aing dulu atuh. Tah ieu beunghar teh tempe doe menang warisan teh wantur lah. Apaan heueuh milik jalma mah kumaha bae carana sia mah matak sia lamun ngecek teh sok kamalinaan kunyuk. Posisiana tara. Diangkat derajat mah gampang aing pan tuh di aku ku wantur di warisan. Geus kalah ceramah ka aing. Ya sia mah kudu ceramahan pagaweana molor. Iya pana ya wong. Aing lain pasto kunyuk Jamon kitu kunyuk. Aing kudu rada balaga anjing beunghar mah kamari aing teu isi. Wong bongkar kemong ka kunyuk. Ya aing geus beunghar mah miskin deui. Keur beunghar kitu sia masalah ngomong teh. Ya wong. Naon? Sarangan teh menang warisan kebon lain tuan tur. Terus nanti minta bisa aing. Jangan saujon kunyuk sirup teh. Geuleuh. Banget eta mewakili sia mah pagawana punta penta kitu tayeu ieu pengemis. Sia mah tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Balik kunyuk. Apaan aing mah menang warisan berarti kitu mah. Geus montong sakuruskeun warisan tah. Aing ngomong ti tadi kepotong. Naon atuh sia sok? Kan maneh teh geus menang warisannya tuan tur. Aing geus menang warisan aku mah si aing teh geus menang warisan. Sabaraha hektar? Ai totalna mah aing teh 2 hektar. Ya, ayo ngurusna. Tugu eta aing tadi teh mikir ya chatnya. Aing teh geus tukurilingan aya kebon kosong raya kan eusianya. Ngan ieu kaparengan ieu mah ya geus aya eusian tangkal cengek leutik cenah ngan pabelit jeung jukut. Atuh, ya wong. Kan ente boga pagawean ya. Boga pagawean ya. Heeh. Nah, ini kan malam takbir teh beli baju. Heeh, atuh teh. Terus kumaha tek naon maneh? Tahu. Ya urus lah kebon. Becus maneh. Ya heeh atuh becus aing mah. Lamun becus mah ya kutu kupratnya. Aing pamarang-marang butuh gitu. Iya kan heeh, montakan bisi kan aing apa sorangan mah tuh bisa ngurus nu karadio. Oh, atuh aing pan sia mah apal ya aing mah artis. Belat dia mah lain artis. Lain masalah belat mah Yosep lain lamun ngurus pepelakannya.
Eta misalkan aya riut atau aya kararangge aing mah sok barentol gatel jadi amis daging cenah lamun ieu mah aing mah cocokna jadi biasa gawe-gawe gituan nantang mencetan HP gini. Mencetan HP atau komputer teh usang ka aing hafal sama. Oh, gak ada mencetan HP, mending cetan aing ge. Anjing teh ini. Aku enggak mekong anjing. Iya anjing dulu punya teh. Ya. Ya tekirahan mesti gawe na punya. Paling itu lah. Da aing mah teu sanggup aing serangan mah euy. Ngan wayahna aing boga peraturan gawe di aing mah, datangna kudu isuk keneh. Aing teu meunang datang berang-berang mah najis aing mah. Heeh. Kan aing mau baturan. Nah, baturan. Heeh, nah aing teu sanggup aing urus serangan mah teh dolokeun dulu ka kitu ih. Cek masaha. Mawas si kancil paling jeung si cabul. Si kancil jeung si cabul. Eta si cabul hagur teh teh budugna aing disicengek aing lu budug. Kagak apa kemarin tes dibere eta ku aing. Dibere. Heeh, obat eta minyak bayawah ku aing. Ya, nu kitu mah tong dibere minyak bayawah. Tuh, bere gitek entong. Gitekeun entong kana boolna. Kagur juga. Jahat ya mah. Jadi cuma manelek mau sabar aing mah. Terserah, nu penting mah aing ge panguruskeun kebon cengek sing bisa panen. Heeh. Kan aing geus kita panen yo, geus panen kumaha eta bagi eta na. Anjing sia mah gampang aing mah lamun geus panen yang teh hasilna. Kan berarti kaciri teh hasilna sabaraha ton misalkan teh nya. Lamun ton. Tang teh dijual hasilna teh cong bagi-bagi. Da aing geuna katurugan milik ieu mah menang warisan gitu aing lain ladang usaha sorangan ieu mah. Bagi ratanya. Nya geus gampang bagi rata aing mah milu gawe aing segala rata. Baik, digawean ku aing ketiruan lah. Karena aing neangan heula cabul jeung kitanjil. Nah, atuh teang ju kumana bejaan baik teh peraturanna kitu ku aing salila gawe moal ka diburuhan. Tapi ai dahar dibere. Dahar mah aing loba beasan kamari aing jeung beas-beas teh gitu panare. Kopi-kopi. Ya mah tuh kopi mah aing kudu meuli wae mana ngamarodal deui sakalian teh ku aing dihitungkeun per bulanna. Beas sabaraha hiji kopi, beas sabaraha bungkus rokok, pan aing sarua duit mah teh dibere aing mah dibere setelahan sia mah. Ujuhan atuh ti batur sama ti wantur anjing wa batur. Nanti bogaan anak tak aing ieu nu kapake nana teh aing beungeut solehah mah. Soleh dut sama ta beungeut nanti bangus ya anjing bobiuk kitu mah. Aing kasih eta heula atuh lah. Sejuk. Sejuk. Buat tong lila. Aing rek kabalik lah ka imah. Eta tah kacamata geus aliran. Punya sia, mesek ngecek penting aing beunghar ayeuna mah. Aing balik lah. Dan tangan lu areuh. Kemana ya? Anjing itu budak euy. Tanya. Oh, kancil. Ah, sih kayak gitu. Del. Wuih. Del. Woi. Pergawe naon? Del. Oi, Siap wae nu teteangan. aing teu marap. Kumaha? Ya. Bae, tunggu urang ngobrolna dah. Aing teh areuna euy. Kumaha? Kumaha? Ya, aing teh tadi teh panggil si Jiwong. Di situ tuh, dekat kebun Wantor kan yang warisan Wantor. Oh, nu eta nu aya tangkal cengekan leh. Heeh, anu bikin si Jiwong. Heeh. Nah, kan aing teh aing teh nanya ke si Jiwongnya. Heeh. Aing teh sama betul pegawai. Itu cenah jangan belisan eta teh Jukut. heeh, nah. Bukan cengekan aja nih. Kira aing teh nya sok atuh teh mau ku aing jeung si kancil aing teh etakeun. Heeh. Di ieu mungkin digawean korek Oh, di sekolah tangke so ngajakan cabul sama ya jadi tiluan aing teh sanggup sudah duaan mah. Oh, udah lega ceprak eta teh. Heeh, aing sudah pang-pang nama ambe anu jalan gemuk geuning. Heeh. Berat apaan sih mah. Heeh. Tapi sing kemarin panggil jeung cabul kerjaan. Oke, siap. Si aing teh panggih. Heeh. Kewek ku aing di tangan si cabul mah nya. Ade atuh teangan. Sampeurna teh mana kitu? Di jalan ge bisa panggih. Aduh lah. Kewek mun panggil kurang dibejakeun pan. Serius tapi teh. Serius aing mah. Ana surang ka ditu. Lamun air ke isuk. Oh, Isuk aing tungguin di ditu nya. jam sabaraha? Isuk keneh. Pokoknya jam genep kudu stay di ditu. Heeh, siap. Tadi ulah telatnya. Heeh. Aing kadeulnya. Heeh, siap. Tening euy kebeneran ieu keur nganggur. Konsep ngajak gawe. Bagian yang si cabul mana nya? Di mana sepir aku?
Meureun keur dikulas eta mah euy keur manis eta mah beukian mandina. Jangan enggak. Ya amun mandi deui kumaha nya ngarareunah moal kitu nya. Hayang mandi deui ming ngarareunah caina euy. Nya herang anjir. Mandi deui we sekali deui Aya gini. Cai ge pasti keur mandi. Mandi deui we sekali deui caina herang ngarareunahkeun. Ih, Adel, ngapain kamu nolong aku? Ih, aku malu. Yuk, nyane, jis jangan sawe atuh. Sarua jalu ieu. Aing mi leuwas. Teuing na kenaon? Aing mi leuwas ampun nyane. Aing keur mandi kehe ngarareunah caina euy herang. Heeh. Aing nyanek naon ka dieu? Uing aya perlu kesorangan euy. Perlu naon? Aya pi obroleun. Gerak di baju lah gerak. Ampun teuing Aduh. Karela kieu. Nah, itu. Soalnya keur mandinya. Heeh ngarareunah caina euy meuni seger teh. Tadi teh aya si Osep. Urang ngajak gawe. Heeh. Cenah ieu kan si Jiwong menang warisan cenah tuantur. Dipakan tanggal cengek 2 hektar di tangore di tah urang nu mikayana geuning. Anu ngebersihana kali itu nang buruhna nama engke lamun geus dijual cengekna cenah erek. Hayu atuh ya. Serius? Ya. Lamun erek isuk. Atuh hayu. Jam 8-an we sorangan nyampur ka uing nya. Kayak telepon jam 8-an. Bener nya? Siap. Atuh aing ka dieu lah. Ai si Agung si Kehen nong lah mandinan jadi lah. Soalnya uing ternodai si Agung aing mulang we Aing di mulang lah. Aya geus wayak can datang keneh wae cukup tukupret aing mah aneh. Hasil aing kitu tah dibere amanah teh jam genep teh aing kita ka dieu can datang keneh wae aing ngarugikeun pisan. Ada si kunyuk Yosep pentolana teh aing nana si cipi goblok. Ngomong putus aing naon? Sepuluh aya naon kunyuk sian wayak kita tara datang maneh panca aing teh jam genep teh teh. Orang aing teh leumpang jauh sia mah. Alasan sia lamun lempangna jauh atuh jam 5 sia teh geus cinculunguk. Abang saja aing teh sampai setengah genep. Terus aing geus bakat pemalas mah kitu sia mah. Aing geus heula di dieu aing teh dunungan sia. Anjing nyane teh sapira kitu. Teu sapira kitu disiplin sia teh aing kamari pelantikan di Jepang kitu. Pelantikan naon maneh? Aing di ditu dagang duku sia monyet. Kunyuk sia. Aing paseli dia monyet teh geuleuh aing nu sia. Mana sia teh si Cabul jeung si Kancil? Nyao. Aing geus sia mah. Da kabage nyontot di maneh kunyuk. Apa aing teh kamari teh geus ngomong ka barudak teh jam genep, teh aing teh ka dieuna. Iya na wae ge datangna jam 7 kunyuk. Kan balik sia mah. Sia mah anjing karek kitu sudah kieu ni galak goblok. Disiplin waktu sia teh. Gawe di Jepang mah teh dipecat mau dipake-pake atan kena banget naon eta banget leuweung sia mah. Ini sia cucuran kunyuk. Lagi kayak di gunungan sia sebenarnya eta ngomong. Aing ngomong kok ora. Direngkolkeun awewe emang aing awewe direngkolkeun sia mah. Bukan salah motor. Ya aing geus mandi tadi teh langsung ka dieu aing teh geus subuh aing teh nya. Terus tadi ka cai aing teh mandi. Seger langsung ka dieu sia teh datang keneh wae tapi kawayak ieu teh aing teh. Mana teh si Kancil? Datang. Sayang aku cegra. Dika. Kumaha garawena. Ya, heeh. Anjing teh aing lain babaturan si baledo ku aing ku hoe heula. Nyot. Gawat. Ngomong Joseph. Aduh. Ih. Karunyuk sia mah. Naon? Dah jam genep Ulayakeun urang. Urang mah nitah nyampor ka cieuhan lila. Apa kurang teh uing teh nyampor ka Dagoan urang. di tempat di mana eueuh geura. Sarwana anjing. Papan di aing di beunang. Molor teh cek aing ge ulah mah di lem matana mah beunta. Pan gadang. Kadang penting main rudo. Kan geus apa mun cai teh jam genep. Ka kebon. Salah tapi sorangan kakara datang enak. Aing di kebon apa dicarekan masih cium.
Iya kan bisa kan kamu ngamuk manten cenah. Aya kitu tuh kupret nekal sangalelak kan teh. Ta ya aing genan. Aing siam mereka karada ratang geuning. Heeh, ampura deng, pan aing teh gadang penting. Berang jauh dah. Jeung aing aya penting teh malolor lain ka kagaradang teh kunyuk. Sia deui. Bangun deui. Bangun deui naon deui. Ieu teh di Jepang. Banget Jepang. Peraturan Jepang teh kunyuk. Tiap garawe pek aruli nya teh. Uli aing gawe atuh, rebutuh duit ah. Oh, mumpung keur nganggur ya. Iya jang poe ayeuna ku aing di Ampuras ya datangna ayeuna jam 8 tah. Ngan itu kan malah mun teu datang jam genep ku aing dipecat kabeh ya. Aduh pirang urus cengek. Lain teh pira urus cengek. Ya babaturan bisnis teh. Oh kecil. Dia kudu kunyuk. Ya. Don. Naon? Salut cuma alus, salut cuma ku aing lagi. Kalau jangan ya. Apa metik ya teh nungguan. Nunggu metik campur. Ya. Jangan juk rokok itu. Kemana? Sama emeh. Sama emeh. Rokok kopi ya. Nah, Kopinya sabaraha? Kopi. Kopinya sabaraha? Ieu kan sarung teuing rokokna sabungkus. Oh, sabungkus rokokna. Rokokna sosok jarum coklat sosok. Oh, gatuh uingnya. Kalau damai ke di aruduna ke siapa nih ke bayi bukain? Jauh buat dari itu bawa. Sosoknya. Heeh, heug. Ayo tunggu gune. Awas ya kuai Mungkin. Oh, hendak balik. Awas ya kuai menolong. Nah, jadi akurat aku aing reu. Aing teh bos. Banget lah. Landak. Dong beresan yuk. Beresana. Mata cang deui aing. Apa dengina euy. Baru suara aing kitu cenah si Jiwang ya. Amit anjing karek buka sakti bari si. Wantur ieu ge. Parah eta mah. Alahbatan gawe di Jepang ya. Alabatan kerja rodi aing geuning. Dulu aing teh eta mah. Penjajahan pisan ya. Penting. Kalau lain babaturan da kuaing jawab kana warung mah emeh. Heeh. Kuluna nama euy. Sarungan. Ayo palingkeun lo. Ada cengek ngomong dia lah. Tuh. Naon sia ke? Bawa bantuan Dia bae mesti kita sudah beli kopi jeung beli rokok. Mana kopina? Ang tahun ditunda. Desek. Aji wongna cenah ulah dibawa di ditu wae. Oh, aing pusing ieu kumaha aing kayak barudak teh. Kuroning panen atuh kieu mah hasilan aing kieu mah Aing bingung alasanna ka barudak ya. Sekutu kupret. Aduh. Tangan aing mau loba ibu lah keun we ku aing ditanggung ku sorangan masana moal waras lamun loba omong geuna moal ngalasieun ieu. panen euy. Tuh, Cair atuh. Mana? cair naon atuh sia teh? Kadang cengek. Kadang kengek kumaha. Oh wah, Ya mah gitu nya aing ge hayang gawe kana hungkul mayar embung. Goblok sia mah. lain kitu kumaha sia teh Yo, tanaga batur teh montong sok disia-siakeun. Aing ayeuna ngurus cengek sabura bulan ngagemuk sia teh. Nya naon teh ngored. Padahal teh kumaha cek ngadalakna kumaha genan. Terus aing kudu kumaha? Oh, mana bayaran aing? Eta mah kendala alam goblok. Kenal alam kumaha ieu? Cengek geus dipanen Yo aing teh tenang panan duit 1000 acan aing sia aing keur mikir tarik ieu teh. Aing bingung ngomong ka sia kumaha gitu. Cuma kalau kedolak-dolak kitu. Babu ku aing eta banget kira. atuh da aing ini capek teh. Aing mah ngarukan ka aing teh capek. Capek aing pikiran jeung otak teh kutu kupret. Wis cuman pikiran hungkul teh gawe anjing teh. Udah aing mah nu bogana tutunjuk lorek kungkul aing mah. Bukan oh. Di mana-mana ge nu ngaranna bos mah tutunjuk kungkul. Duh, kitu, anjing. Agunakeunna telunjuk teh mah teu kudu gawe. Hanteu. Hantu-hantu kunyuknya di mana aya bos aya ku kuruduk. Maksud aing teh aing kukuruduk mah hanteu kan. Cing atuh aing gireun bayaran we teh bayaran menung dingkengke. Aing wae ge nanti kabayar kunyuk Yosep eta mah kendala alam. Kendala alam kumaha sia mah eta Udah teh ku aing halus. mencing ku aing dijelaskeun sia mah moal ngarti kunyuk. Mata ka burus-burus sungur. Sia masuk tepelugut cek aing ge. Wah teh. Aing keur lieur ayo hunga. Sia atuh dah. Gawe kana hungkul. Kamari teh paneta teh perjanjianan teh ho. Kebon nu aing, pepelakan geus nyampak sia nu ngurus. Ayeuna rugi aing teh menang duit sia rugi tanaga nya wajar atuh kunyuk.
Dah, itu ngomong gitu. Duda dada teh. Ku aing meuli teke ya. Iya tuh dah. Nya sia. Tuh balik. Aing ge bingung ieu keur mikiran ieu cengek kudu kumaha ca aing teh. Aing teh isuk ya pas aing teh panen eta teh. Nanti terus dipanen lagi ku aing nagenan. Kendala alam sia mah. Terus dipanen lagi itu beak aja. Apaan heueuh beak kan ku aing teu kajual sia teh kunyuk. Lain teka jual bung merek gitu. Sia mah sok suudon ta eta nu kitu nu suudon teh aing sok lieur ka jaman nu kitu teh. Aing lain sok ujon. Ciri tina beungeut Mantap na. ya pagawean teh kudu ikhlas jeung ridho geura lamun aya kendala nanti sia teh bakal jadi legowo gitu ta. Nah, itu ikhlas ridho kumaha tuh wong. Aing mah malah ayeuna mikiran ka warung kumaha eta ka emeh sia mah bayaran pikiran maneh. Teu sababaraha bulan eta tepikeun ka gede cengek. Pikiran mana itu? Wah, Aing mah komo geus rugi dobel ta. Tuh, yang penting mah aing dibayar. Cengek geus dipanen. Ek dibayar kunaon sia teh kudu kupret aing eueuh duit nagenan panen ge pan gagal sia teh kunyuk. Yo geus sia teh kunaon kana ku parah euy. Aya naon? Nyari uang kitu euy. Ayo, sebutin. Ya yang naon jeung aing ayeuna. Aing mah yang dibayar aing mah. Dibayar kunaon pan aing teu boga. Ku ngaraon sia teh pan Jawa. Jelaskeun sok aing teh hayang apa. Da si ieu aing yo. Aing minta duitnya jangan bayaran orang. Teu dibayar anjing. Apang geus mangkat. Anggeus. Aya atuh euy. Meureun aya meureun saireun mah meureun ya. Ulin ya. Malam minggunya kakawalinya ulin Yo. Ulin ya. Woi, sok sia sing sarebeula nyungur kunyuk ku aing teh jelaskeun ya. Oh, sok jelas. Masuk jelaskeun. Si yo kadun ngacaprak we ku aing teh dibejaan dengan hayu we ngacacang kita dengan darak-dak. Aing ge rugi teh mah itu bawa emeh bayaran. Jelaskeun luas. Tah, bul naon kutu kupret. Tah, kieu masalahna mah eta si cengeknya. Heeh, kode alam meureun eta mah geus kumaha hadena da aing ge bingung. Aing ge teu nyangka eta cengek bakal kitu sia mah. Aing kumaha ngajelaskeunna nya da aing ge teh hese sabarana ngajelaskeunna. Dasar dia moal percaya. Percaya kumaha? Yo, ku aing di mimitian deui balikan deui nya dicaritakeun nya aing teh pan erek panen nya geus waktuna panen. Ku aing teh di deuleu eta si cengek teh di deuleu. Heeh, ka kebon cengek dengekeun ya. Oh didengekeun ku aing sok jelaskeun. Didengekeun ieu. Tah, si cengek teh geus bareureum anjing arasa. Heeh, kumaha? Ku aing teh cokot hiji. Di asaan eta cengek anjing gagal. Aing teu wani mau ka pasar. Kumaha pan eta beureum. Heueuh pan sidik aing beureum teh kudu amis ya teh monyet. Ieu mah lada ca aing Aing gebak payet. strawberry amis mah. Iya, mun mah tong hayang melak cengek. Anyang amis tuh strawberry mah. Cicing heula yo. Si cengek teh ku aing teh lain dibawa ka pasar. Ku aing dijejekan, ditejehan, dibubuikeun tuh ku aing di ditu tuh. Make tanah urugan ku aing dikubur di bisiek di dalam aku sia tuh. Nah sia aya naon kunyuk. Yo, Samsudin, Marpudin, Samsul. Yo, sing sia erek keluar negeri. Ka Thailand, ka Malaysia. Gawe naon aing keluar goblok. Mau ada, awas lu amis mah. Beula. Anjing, belet teh. Ya, ai belet ulah dipiara ku sorangan. Beureum Yosep beureum kunyuk. Ya, anjing strawberry. Ampun. Bukan strawberry, lada. Beureum amis, gula beureum amis. Ayo eta cengek geus bubu asak beureum. Yo, Aladin. Ku aing teh ngahajak keur hejok keneh kitu di ala. Cina asak heula aing geus asak di asaan anjing nya pahitnya lada. Nembelet-belet teuing aing mah. Teu wani aing mau ke pasar nageuna. Aing teh sakola teh nepi ka banget, Pak. Kumaha sia we lah. Aing lieur. Tadi tuluikeun meureun sakolahanan aku mah. Balap sia mah. Bagong dulu sangkanya. Oh, sia deh ka mana dia? Aing indit lah. Aing kenal orang lah. Aing kumaha ngajelaskeun aya ka jalma kieu baralagu pisan nang kesara kolangan nepikeun KTK atugan sia mah. Aing rugi monyet.